Tumben-tumbenan amat ieu mamang aing mere duit lobak ieu. Mata sebenang togel meureun. Tapi dipake naon ku ieu duit lobak ieu nya? Bingung, ai teu boga bikang mah. Wah, aing nyaho. Mending ieu duit ku aing dipake ka dukun bae, mantap pelet. Ho bener, supaya ulah ngajomblo bae aing. Jak bosen kebel-kebel mah ngajomblo bae. Ih, gaskun lah. Wah, buka duit cebek. Tumben amat Kak Subek, boga duit. Alah, boga. Emang naing kotok tiluk boga duit. Oh sih, keren ya ayeuna mah Kak Subek. Bek, jajan atuh bek, aya boga duit mah. Ulah pai ngajajanan sararia. Pelit amat serintik boga duitna. Nyoho korek jasa ka babaturan. Bodoh ih. Ieu duit ku aing dipake ka dukun, dek mantap pelet aing mah. Minta pelet. Olah, daripada ieu duit beak untuk puguh naraktiran jelema kos sararia, mending dipake ka dukun pelet ku aing ieu duit. Nah, supaya ulah jomblo bae kos sararia. Parah ya Kak Subek, malah mabur pan. Bating torek sia subek keur loba duit malin pake jajan bebarengan, malah dipake ka dukun pelet pan. Ataupun kalatif, kayak jama pelit mah kurang paena udah dikuburkeun, balangkeun bek ka empang lele. Oh bener Jo. Kemana yuk si Mbah Dukuna? Apa keur libur heula gitu poe ieu jadi dukuna? Asana poe ayeuna lain tanggal beureum ge tapi na. Woi, Subek! Naon sia ka di deui? Ngagetan bae, Mbah keur naon di dinya? Keur modal aing. Eta sia. Dukun ge horeng sok modal. Holah, ja aing ge boga tai. Gila amat dak nempona. Nek naon sia ka dieu deui? Nek nipu aing deui ha. Doang episode kamari-kamari, meredut masuk. Moal kok Mbah, moal nipu deui. Tuh, orang kuari mah mawa duit asli Mbah. Coba. Wih, jahoy mah duit beneran. Oh Mbah, Jus nek naon ka dieu? orang hayang minta pelet Mbah. Pelet. Oh Mbah, orang hese nangan bikang unu daikeun ka urang. Coba ge. Wajar sih Bek. Bikang tilok anu daekeun ge. Atuh beungeut ge doang poe lucing. Eta siap, ini pun amat Bang ngomongna. Ih, Atuh ho mah. Ayong. Angges ya, ku aing diberes ya, pelet jeung bikang mah. naon Mbah, jadi mah taneuh. Eta peletna, eta taneuh lapkeun kena kulit bikang anu bikayang ku sia. Oh, lapkeun doang ieu, eueuh mantra-mantrana. Wah, di pelet timbah mah teu pake mantra-mantra, pokona mah lapkeun be kena kulit bikangna nya. Oh atuh Mbah, aya kitu mah. Cuma eta pelet khusus jeung ka hiji bikang nya. Oke Mbah. Hadita. Asik. Jadi ieu mah dugem ka ajep-ajep peuting. Kalau satu Mbah, orang pamitnya. Oke, sira babar ka ditu. Mbah. Oke, itu. Ije pangki. Hi, mantep ieu mah peuting ya. Wah, jadi ieu pokona peuting jadi pokona mah. Ke. Ieu pelet, waing dipake melet sanya. Bingung yang jadina. Wah, Teh Desi yo, nu cocok mah. Kajeun teuing Teh Desi janda, tetep bae kok. Teh Desi mah geulis. Mantep lah Teh Desi ge.
Wah, Kebeneran, Teh Desina keres. Kesempatan emas sih mah. Teh. Teh. Teh, teh. Subek. Teh. Aya naon beka dia? Teh aya naon ke teh? Orang maka dia cuman hayang kapanggih Teh Desi be. Oh, gitu, Bek. Heeh. Diuk atuh diuk. Kajen tah urang juk di dinya. Tajun lah. Asik. Ngawa tuh. Dek ngopi moal, Bek. Hayang sih, tapi teu boga duit teh. Allah, ulah sok mikiran duit. Kayak kuda sih, kopinya dijengkeun heula nya. Beneran. Beneran dong. Nuhun atuh teh. Ulah nyebut teteh, nyebut Desi bae. Oh, geus satu. Des. Nah, gitu kan lebih ngeunah kadengena. Geus Desi nyeduh kopi heula nya. Oke. Kayana beneran manjur eta pelet si Mbah Dukun. Soalnya berubah drastis sikap si Desi ka aing. Aduh. Moal kudu nangguan kebel-kebel. Ditembak ku yang kuari kene ieu mah. Dek, mejana teh cukup. Oke, siap. Ya, Bek, kopina. Aduh, repot-repot amat jadi enak ini. Untuk kobek, minta ngerepotkeun. Lagian aing mah seneng lamun aya ka dieu. Heuh tah. Heeh, kunaon meureun lamun nempo sia, hate aing asa bunga aja sa. Waduh, tanda-tanda cinta meureun. Si jadi. Tapi Des, lamun boleh jujur mah, aing geus kebal mendem rasa lope ka sia. Nah, bener, Bek. Beneran, teu percaya mah. Dengekeun ya suara hati aing, pasti aya suaraan. Subek lope Desi, subek lope Desi, subek lope Desi. Ah, siapa bisa bae, Bek. Serius, Des. Ngomong-ngomong, kumaha Des? Lamun urang jadian bae yuk. Jadian, Bek. Oh, urang bobogohan yuk. Sia ieu nembak aing tak ceritana. Heeh. Kumaha sadaek teu jadi kebogo aing? Atuh daek lah. Wah, beneran. Beneran, Bek. Alhamdulillah. Aduh. Hai boga lope. Hai boga lope. Aduh, aing gemes ka sia Des. Geus Bek, geura ini heula kopina ih. Oke deh. Aduh. Aduh, Beb, panas kene. Gege, kuda sih ditiupan heula. Nah, boleh. Aduh. Yang geus tiis, Bek. Aduh. Desi, naon sih ada kanan minuman sireun nangka? Nah, si Mang, sirik bae. Nyaho ih. Aneh aing mah. Des kok sia da sih minuman si Subek? Emang kunaon kitu? Kan si Subek mah kaboga aing. Hah? Kabogoh? Oh, Mang, orang karak tadi mah jeung si Desi jadian. Des bener Des. Oh, beneran, Dai. Allahu Akbar. Aduh, udah kayak gini. Aduh. Aduh. Impilah ini sih ya. Coba. Mana? Aduh, yang nyeri mah. Emang imalain ngimpi, Mang. Masih terpercaya aing mah.
Paling ge sia bek anu ngimpi biasana kan gitu. Ku aneh-aneh bae. Emang eueun nu keur ngimpi ieu Mamang. Emang nyata kok si Desi ujung orang geus bobogohan Mang. Betul tidak lo Peku? Betul dong. Aduh dadaku sakit. Aduh. Aduh. Kumaha eta bek si Daday? Geus, antepkeun bae, paling pingsan doang. Geus ulah dipikiran. Anggap be di dieu Mang Daday. Geus gara inumkeun deui kopina. Lieur ya si Raa Aubek. Haus ge? Nikmatnya bikinan Ayang Desi. Dek. Lagi dong Ayang Beb. Ayang lope-lope mantus di mana? Mantas meuli pulsa. Oh, Di Ayang Ubek endek ka mana? Geus mamawa pacul jeung golok segala. iya. Aing ndek ngurusan kebon Pak Haji Imron heula, soalna dititang ngurusan kebon Pak Haji Imron. Atuh bagus aya kitu mah. Heulah, daripada pegawaian mending ngurusan kebon Pak Haji. Engke gajina dibagi hasil ku Pak Haji. Oh, yang semangat atuh ngagaweana. Siap Ayang Lop. Tapi kok sia neuk ka kebon teu mau cai nginum, ke lamun kahausan kumaha? Pohoan. Hongges ge, sia gerak ka ditu be gerak ka kebon, ke Desi mau cai nginum. Beneran, Des? Heeh. Asik. Kelar aja mah ya. Rek, kemana sih ya? Iya, Tip. Aing ndek ngurusan kebon Pak Haji Imron. Aing kuari jadi tukang ngurusan kebon Pak Haji. Yo, sedaekan. Oh lah, aing kuari mah kudu daekan. Aing ndek nabung, jeung ngahalalkeun si Ayang Bebeb Desi. Oh, Beb. Kasubek, emang Kasubek aya hubungan naon gitu jeung Teh Desi? Katinggalin barita siama dua anjo. Aing jeung si Desi geus bobogohan. Bobogohan. Yo, Teh Desi beneran tah bobogohan jeung si alien ieu? Alien sia Benjo. Hooh bener aing ge si Subek geus bobogohan. Innalillahi. Aya nu teu beres si Mejo. lah tompel, teu beres naon meureun sia. Nyaho sok aneh. Hongges bek gerak ditu gerak ka kebon. Ke Desi nyusul sekalian nganteran Ayang Ubek. Oke. Sakarungeun, Bebeb. Jok. Kayakna Teh Desi mah dipelet meureunnya ku si Subek. Soalna kamari inget tos ya si Subek ngomong manehna ndek minta pelet ka dukun. Oh bener, moal salah deui, Teh Desi mah pasti dipelet ku Kasubek. Polah. Duh Gusti nu Maha Agung. Kok bisa-bisana si Desi bogohon ka jelema ku si Subek. Dipikir-pikir masih Subek teh jeung abdi. Jauh kemana-mana masih gantengan abdi. Si Subek mah beget nage rombeng kos belum dangder. Ripu Desi. Ancur hatiku berkeping-keping. Mang, kunaon kos kolot ngelamun bae? Bergalau aing dak. Si Desi kemari jadian si Subek. Oh, karena eta. Oh, sakit dada ini. Sakit coy, asa ditusuk beling. Sabar Mang, sabar. Sabar, teu bisa sabar, Jo. Aing istirahat teh kieu mah. Bener cok almarhum Megijet. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Rungkan, aing istirahat teh kieu mah rungkan. Tapi Mang, Teh Desi mah dipelet ku si Subek. Hah, dipelet. Oh Mang, soalnya kamari si Subek ngomong ke kami manehna ndek ka dukun ndek minta pelet cenanya Jo nya. Heeh, Teh Desi mah geus pasti eta dipelet ku Kasubek. Bisa jadi Jo. Soalnya lamun dipikir-pikir pakai logika mah, mual mungkin si Desi bogohon karena banget kos si Subek kos gitu. Atuh lah, piraku Teh Desi daek bobogohan jeung siluman simut. Mangkana Jo. Berarti aing kudu nyamperkeun si Desi. Si Desi kudu disadarkeun tina pelet si Subek. Ka mana Mang? Aing nyamperin si Desi ka imahna. Ulah ka imana Teh Desi Mang, mending sampurkeunna urang teh anganna ka kebon bae. Ka kebon.
Ayang Ubek. Ya, Desi nganteran cai. Waduh. Oke, siap ayangku. Cepet amat, Des. Nyusulna. Karunya lah bisa sia kehausan naon di dia. Asik. Perhatian jasa pokok nama. Ya, gerang minum heula. Oke. Aduh. Ya kopina, ya kuehna. Buset, paket komplit ya mah. Aduh, asa boga pemajikan baik. Iya dong, kan calon istri idaman. Oh sip, bener sekali baby. Gerak inum kopina. Oke. Aduh. Nikmat jasa, asa dunia milik keduaan. Ya, deh. Tuh kan Mang, cak kurang genaon. Teh Desi mah nganteran si Subek ke kebon. Aduh, pakai suap-suapan segala nih. Kenaon ge eta budak di kebon? Cenah ka Subek kuari jadi pengurus kebon Pak Haji Imron. Haram jarah doang. Aduh, panas dah kata aing panas. Aduh, tempat si Desi bersama seraan jeung si Eueup. Aduh, asa kauruan ya teh aing. Astangkeun lah. Aduh, aing. Kumaha? Gantiannya, ayang nih. Des, sadar sia sadar, Des. Istighfar, Des. Nah, sia datang-datang, sudar sadar. Nyaho. Ih, Sia arep-arep lamun nek bersaing jeung aing, nu gentleman ge. Ulah pakai curang, pakai dukun. ngomongnan sih Mang teu jelas. Ulah balaga teu ngarti sia kana maksud aing. Sia geus melet si Desi kan, makanya si Desi jadi bogohon ka sia. Ulah asal nuduh Mang, saha di nu make pelet-peletan. Alah, ulah sok ngebohong. Yo saksina si Benjo jeung si Latif. Kamari sia ngomong dekat dukun mentah pelet cenah. Ih, sok ngarang bae, saha di nu ngomong kitu. Ka Subek teu ngaku. Pugu ka Subek kamari ngomong kitu ka Benjo jeung Kakak Latif. Nyaho sia. Nyaho ngaku sia. Des, sadar Des, sia ieu kena pelet si Subek. Geus ganeng sia daday, nuduh-nuduh batur make pelet sagala. Geus dengekeun aing day, mulai ti ayeuna stop sia ngudag-gudag aing. Karena aing mah mau berubah ka sia, mau bisa bogoh ka sia. Hate aing mah cuma bogoh ka si Subek doang, mau bisa bogoh ka saha deui. Tapi Des, Oh, tapi-tapian, hate aing mah cuma bogoh ka si Subek doang. Sia mulai ti ayeuna stop ngudag-gudag aing. Geus jelaskan Mang. Mang, sing kuat ya Mang. tapi Jo, jantung aing asa nek coplok, Jo. Waduh. Latif kumaha ya Latif? Teu nyaho. Mang, 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 kunaon Mang Mang? Day. Mang, Mang, mana Day? Mang, Mang Day ulah mau ti dieu ih. Engke bae maotna di imah bae nya ka Latif nya. hojo. Mang, Mang, Geus dak geura bawa balik atuh, bisi teu kaburu ka puincit naon. Oh, geura bawa balik. Ngaganggu kami bae ja, heran. oh geus Jo, hei Jo, bawa balik Jo. Geura. Mang sabar Mang. Kalau Latif kumaha sih? Ayo dai najong Jo. Ayo Jo, angkat teh Jo. Mang, Geus layang, ngakan kue deui yuk. Masih lapar tahu. Ih, karunya amat ayang kelaparan. Heeh. Lagi di wapannya. Wah, tadi. Tungguan. Aum. Ih, ayang tega. Lalagaan gi. Lalagaan tapi ulah kitu gayang. Oke, mah beneran ya kori mah ya. Bener Serius ya? Oh, Oke, ya. aduh. Calangap. Aum. Ih, ayang. Aduh.